Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, langkung pipayun, hayu orang pada terpuji sinar syukur karena iman suci Allah Subhanahu wa taala. Kalian mudrat sareng irodat anjeunna kuring tiasa patepung lawan Pak Amprok Jonghok dina dinten anu bagja ieu. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam miwah kulawarga sareng para sahabatna kalebet urang sadaya salaku umat di akhir zaman. Kemudian dina dinten balitungan jaga urang sadaya kenging safaat di mantena. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam mugia salamina dileleurkeun ka junjungan alam. Jadi panganjen miwah hadirin anu sami linggih di ieu tempat nu ku sim kuring dipihormat. Sim kuring kalintang ngaraos bingatur bab janarena dina kasempatan ieu sim kuring tiasa janten wakil ti SDN hiji Sumber angkang de lomba biantara tingkat Kecamatan Sumber. Pasta sim kuring kirana Nur Putra Mardani kelas 5B SDN hiji Sumber dina kasempatan ieu sim kuring kenging pancen kangge ngadugikeun diantara anu judulna Reus Negara Reus Bangsana. Hadirin dulur-dulur sadayana umpami urang anak kota urang tiasa ningali gedong jangkung sumebar di mana-mana. Kabaca jelas urang anu sakitu mewahna tiasa gedong. Aya Indomaret, Alfamart, Giant Bemol, Apita Hotel, jeung lain sajabana. Sadayana ngangge bahasa asing padahal teh eta gedong aya di urang di Indonesia. Hanjakanna tibatan hadilang urang ngarasa reus kana fenomena sakitar kitu. Ngalihan henteu di kota wae, di lembur oge tos sanes anu halangka. Kiwari kualitas bahasa Indonesia di negara bumi hendak geus dapat pendudukna langkung resep nganggo bahasa asing. Ieu mangrupikeun bala anu gede pikeun urang salaku paserta didik anu gaduh kawajiban ngajaga ngamumule bahasa Indonesia. Komo deui Indonesia teh songkor benghar bahasa kirang langkung aya 718 bahasa anu aya di Indonesia. Tang tos urang ngamumule bahasa anu aya di daerah masing-masing di Indonesia. Wabil khusus ngangge urang nyaeta bahasa Sunda. Para wargi sadayana Reus Negara Reus Bangsana. Kantos kewajiban urang salarea dan tanah utamakan bahasa Indonesia salaku pakai bangsa. Bahasa pitunjuk pikeun pendidikan di Indonesia. Ngajaga ngamumule bahasa daerah salaku bahasa sadidintena. Tapi urang kudu bisa ngawasa bahasa asing. Kusabab teknologi beuki maju. Bahasa asing oge pitunjuk pikeun rencana pendidikan di Indonesia. Rencana kerjasama antar negara dan tanah anu disebut bahasa internasional. Kitu wae anu kapihatur mugia ageng manfaatna. Umumna kangge balarea khususna kangge sim kuring anu masih diajar diantara. Panutup catur pamungkas carita sim kuring ngedane hapunten kasadayana. Hapunten upami aya cariosan nu kirang merehna dina mana. Umargi sim kuring nuju diajar diantara. Dipungkas persusunan bahasa Sunda. Jalan-jalan beli tomat, balikna beli calana. Curi panganjeun anu dipihormat, sing ageng masihan nilaina. Nyai inten, linggihna di parapatan. Hapunten, abdi hapunten, pilih seueur kalebetan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.